Elekene ku tukang macuan nagalengan jeung belum japu mantap. Beak dua boboko. Boga sawah nama sakit. Udah diabetes. Daging ulah kolesterol. Hehejoan asam urat. Es campur radang tenggorokan. Nanu didang naon unur-unur. Assalamualaikum. Yo mau balik ngaji, balik muludan, balik kerajaban. Beres ngaji teh. Pantau bunglong. Hayam marodol. Ucing ngahakan tongkol. Bayu suri sadenge. Hancur rumah tangga kitu mah rungkad atuh rungkad. Masalah dagang ngariung di Bang Emok. Aku berjanji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa addala tarkiba khalqihi bi taswirihi wa zayyana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu si'aral islam min dulmatil kufri wa qubhihi amma ba'd. Paya ayuhal hadirun ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufron. Al-Mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita semua, baik sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah, takmiliyah, awaliyah, para asatidah, seiring dengan doa dan harapan, semoga guru-guru kita semua dipanjangkan umurnya. Ibu-ibu saya doakan semoga bisa wukuf di Arafah, bisa sa'i dari Bukit Sofa dan Marwah, bisa tawaf mengelilingi Ka'bah, bisa melontar Aqabah, bisa pergi ke Madinah, pulangnya bikin rumah yang mewah. Begini Bu, tina 12 bulan ya kan, saya tes nih tentang keilmuan. Januar, Feb, Mar, Ap, Me, Jun, Jul, A, Sep, Ok, No, De. Nah, bulan Muslim. Nah, pertama bukan Al-Muharram. Terus Muharram, Sofar, Sofar, sanes mulut Robiul Awal. Ku masih mulut. Era atuh ku seragam. Robiul San, Jumadil, Jumadis, Raj, terus Rajab. Lain Rawah, Sya'ban, Rawah, Romad, Saw, terus Sawal, sanes Hafid, Zulqa'dah, Zulhi, HP Gararaya, Tiung Gararining, bulan sorangan teu arapal. Baheulana ieu teh teu kadiniah bangunna teh. Nah, dari 12 bulan ada 4 bulan yang disebut Syahrullah, bulannya Allah. 3 bulan berturut-turut. Pertama
Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, 3 Al-Muharram. 1 bulan terpisah, Rajab. Rajab itu asal kata dari tarzib, artinya agung dan mulia. Sekali lagi, ini posisinya masih di bulan Syahrullah. Paham? Nah, amalan apa? Karena setiap bulan itu beda. Beda itu tiap bulan itu amalannya beda. Contoh, kita bilang di bulan Zulhijjah. Amalan yang pertama yang paling baik di bulan Zulhijjah adalah haji. Karena haji tidak bisa dilakukan di bulan yang lain. Wukuf, mohon maaf nih, wukuf sekali lagi pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya kan? Betul, wukuf itu rukun. Tidak sah hajinya apabila tidak wukuf. Sekalipun ibu sakit, safari wukuf, walaupun berjam, walaupun berjam-jam, sah karena sedang uzur syar'i. Jadi di bulan itu amalan yang paling utama adalah berhaji. Ya kan? Yang kedua apa? Kurban. Karena kurban hanya dilakukan pada tanggal 10 kan? Tanggal 10 disebut nahrun. 11, 12, 13 disebut hari tasrik. Haram hukumnya untuk berpuasa. Karena itu posisinya sedang Idul Adha. Itu kan urutannya. Pertama haji dan umroh. Yang kedua berkurban. Yang ketiga saum kan? Barang siapa yang saum pada tanggal 8 disebut tarwiyah, 9 pada tanggal disebut tanggal 9 itu Arafah. Siapa orang yang melaksanakan saum pada tanggal tersebut, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Itu pahalanya luar biasa. Di bulan apa? Zulhijjah. Tetapi kalau sekarang adalah bulan Al-Muharram, amalan yang terbaik yang pertama adalah saum sunnah. Jadi saum yang sangat dianjurkan setelah saum fardu adalah saum di bulan Al-Muharram. Tanggal 9 disebut apa? Tasu'a. Tanggal 10 disebut Asyura. Asal kata dari Asyara. Barang siapa yang melaksanakan saum pada tanggal 9 dan 10, Allah akan mengampuni dosa kita 1 tahun ke belakang. Dah tercekapku amin kedah amal. Ingat nih, 8, 9. Pokoknya di bulan Al-Muharram perbanyak saum sunnah. Tapi kalau ibu puasa pada tanggal, mohon maaf nih, 2 Syawal, ya, bolehkah berturut-turut? Boleh. Pokoknya sitah 6 hari di bulan Syawal, pahalanya sama dengan saum 1 tahun. Kok tiap bulan beda? Begini kajiannya. Kita kemarin Ramadan 30 hari kan? 30 dinten. Ya, setiap kebaikan 1 dikali 10. Jadi kalau 30 hari kali 10, 300. Tambah 6 hari di bulan Syawal, 6 kali 10 berarti 60. Jumlah 306 sama dengan 1. Subhanallah ya karim. Itu pahalanya saum itu luar biasa. Nah, di bulan Al-Muharram sekarang nih masih Al-Muharram, sebentar lagi Safar. Mohon maaf perbanyak saum sunnah. Ada kajian. Bagi seorang wanita yang memiliki suami tercinta, ketika akan melaksanakan ibadah saum izin suami. Da ibadah maku ilmu sanesku nafsu. Ibadah bukan hanya mengandalkan ro'yu, tapi harus dibimbing dengan wahyu agar tidak sasar. Matak pentingna pengajian teh di dieu, dari yang tidak tahu jadi lamun naik puasa sunat teh wawartos kaca. Eta teh puasa sunat komo diunyak anyuk ieu. Ini teu apal. Kok begitu amat sih? Puasa sunat teh kedah wawartos kacarok. Komo di saum sunat, paham? Osok. Nyata ada boga pamajikan teh ya Allah ya Karim. Pola hidupnya tidak produktif, konsumtif. Nah, ini saya sampaikan bagi ibu-ibu. Bu, hutang. Nah, sekalipun ibu wafat dalam keadaan syahid, baik itu syahid akhirat atau syahid dunia, ibu meninggal. Posisinya punya hutang. Sekali lagi mohon maaf nih, dalam kajian. Bagi seorang muslim atau muslimah yang meninggal, sebelum dimandikan, sebelum disolatkan, sebelum dikuburkan,
sebelum dimandikan sebaiknya terselesaikan hak-hak adami utang piutang. Jadi sunnahna memeh mau teh dibayar heula hutang teh kudu dibayar heula. Karena itu mohon maaf kewajiban bagi ahli waris. Ulah ieu mah bana inung bana bapak dikuasai tapi hutang teu dibayar. Bu, Ibu, ada yang berkata sama saya begini, Ustadz, saya ada uang, apakah saya beli mobil, apakah saya bayar utang? Saya bilang bayar utang. Kenapa? Karena mobil tidak dibawa sampai mati. Tapi yang namanya utang sampai mati dibawa. Matak beresan ti ayeuna hutang-hutang teh. Anu sok ngaluarkeun giro kosong dengekeun tah. Ini goreng kana hutang. Duit loba bana loba rek naon beunghar ku batur ka eneng-eneng. Nek naon beunghar viral. Biwir amarucuy. Wedak kararanel ari hutang raweuy. Urang mah kajeun teu diwedak. Nu penting mah teu boga hutang. Ya dong, pola makan, pola pikir, pola hidupnya mindsetnya dirubah. Salah satu faktor penyebab tidak tenang hati adalah hutang. Mata kadengikeun ngajina ge nyararane weh. Da keur teu ngeunah hate. Hampurannya kanu nyarane. Sekali lagi, Ibu, hutang beres. Keun bae urang mah usaha sederhana, keun bae usaha ceuk batur ala kadarna. Yang penting urang teu boga leuheung biheung lamun ahli waris soleh jeung solehah nya hutang kolot di balayaran. Mending kene ayeuna barang cantang tu beresan hutang. Hampura ieu kanu hulang-hulang. Jadi ibu-ibu puasa sunat izin ada surga yang namanya pintu baburoyan. Surga namanya pintunya baburoyan, airnya putih demi Allah melebihi daripada susu, manisnya melebihi daripada madu. Untuk siapa? Diperuntukkan bagi mereka yang rajin melaksanakan saum fardu dan saum sunnah. Itu keistimewaan saum luar biasa. Saum puasa. Coba tuh, ini Al-Muharram masih ada tersisa beberapa hari. Sekali lagi saum sunat, ya. Sahur nih kita kaji. Kenapa saya kok banyak kajiannya? Karena lingkungannya ini lingkungan pesantren. Jadi ya ayuhan nas, khatibun nas ala qadri ukulihim. Pendakwah, penceramah ketika menyampaikan tausiah harus menyesuaikan. Lihat muktadol hal, lihat audien, siapa yang dihadapi. Ya, sok aya geuningan penceramah hayo we unggal ngaji nerangkeun zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu fil amar fil madinya aqoma, atu fil amar fil madinya ata. Salat wajib, zakat wajib bagi yang nisab dan hawal. Ya betul zakat itu wajib bagi yang nisab dan hawal. Tapi tingali atuh saha nu ngadengekeunana. Ieu mah nu ngadengekeunana menang PKH. Menang bansos, menang BLT. Boro-boro zakat bulan ayeuna ge can cair. Harus tahu kan audiennya, betul nggak? Sahur. Inna itu aibil makna harfu taukid. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasyakirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat. Luar biasa itu. Allah, malaikat membacakan sholawat. Bagi siapa? Orang yang makan sahur. Karena di sahur itu ada keberkahan. Sahur atuh urang teh nya nikmat mana lagi sih yang akan kau dustakan? Usaha eukeur. Bener tuh. Mobil loba, pagawe aya, tinggal ibadah. Da dengan saum itu sehat, betul nggak? Sahur. Sunnahnya makan sahur itu diakhirkan. Kenapa? Ittiba bi sunnah, sesuai menurut sunnah. Sunnah tuang sahur hikmahnya agar tidak terlalu lama menunggu subuh. 4:30 sedang dah subuh teh ena teh 4:30-nya. Manya teu cekap sajam tuang, na tuang naon atuh lami-lami teuing. Cuma kadang ayanya jelema sahur jam 2.
Nah rius dahar ka mana ieu rek nanya ieu. Pan sare teh nonton TV da teu kuat beuteung seubeuh mah tunu. Da tungtungna mah lain ningali TV ningali ibu. Pan ibu sarena korsina sofa. Hei, sahur sunnahnya di akhir. Bangunkan anak, bangunkan istri. Itu yang disontohkan oleh Nabi. Mau tahu nggak ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah? Ya kan? Orang-orang Yahudi pada tanggal 9, mohon maaf Pak Kiai, orang-orang Yahudi pada tanggal 10 itu dia berpuasa. Mereka berpuasa, kenapa? Karena diselamatkannya Nabi Musa, ya kan? Dari kejarannya. Hei, raja-raja yang jahat, Fir'aun dan bala tentaranya. Oh begitu, kita lebih berhak. Makanya bagi siapa yang berpuasa hari ini, lanjutkan. Bagi yang belum berpuasa, puasa. Sampai nanti tiba pada waktunya maghrib. Bahkan anak-anak kecil itu diberikan mainan. Agar mereka tidak makan, puasa. Fadilahnya akan sampai kepada kedua orang tua. Luar biasa di bulan Al-Muharram itu pahalanya. Sahur atau sahur. Emang kuliner wareg semua. Dibaca kolesterol nu didaang iga bakar. Pada baca kolesterol. Nyeblak let pal genep. Diomong-omong hayo ari makanan tidak diperhatikan. Sahur sunnahnya diakhirkan. Taruang atuh da indahnya kebersamaan teh Bu Hajinya, mohon maaf ya saya sampaikan, bahagia itu bukan di logam mulia, bukan. Masa saya harus pakai huruf qasam? Wallahi billahi tallahi, bahagia bukan hanya sekedar di logam mulia, tapi bahagia adanya di akhlak yang mulia. Sanajan teu boga ge nya daang jeung pedah ari salaki setia mah bahagia. Sanajan tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Toyota, duit loba, sawah lega, anger we batin kasiksa, sarege teu tibra, nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa, nyage jeung lauk nila, caina aqua, gelasna pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Moal ngeunaheun moal ngeunaheun mata kadengikeun ngajina ge hulang-hulang aya danu kitunya hanapeun tenda jelema teh. Iya kan, bahagia bukan hanya sekedar di materi, demi Allah. Bahagia bukan hanya sekedar di materi, tetapi kebahagiaan yang hakiki kata Imam Al-Ghazali adanya di hati. Sanajan daang jeung terinya cai enteh anu kamari diwadahan kana teh kokoneng anu menang pamerewah haji karek balik di tanah suci, ya kan? Minumnya teh anu kamari daang jeung teri, tapi kalau suami tidak kelain hati, aku mah happy. Sanajan duit salamari HP BlackBerry nginum strawberry nya, moal ngeunah hati lamun salaki kelain body. Laki-laki dengerin, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Meni asa diulang tahunkeun sama. Sebal ka awewe teh meni asa diulang tahunkeun. Tapi memang begitu, tolonglah laki-laki jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Karena yang menarik itu belum tentu baik. Ingat masa sulit, Baheula ka Tanah Abang, baheula ka Pasar Gurubuk, pamajikan sarena terpal ya. Ayeuna geus loba bana balaga. Baheula mah pamajikanana ka Jakarta ngilunya. Pasar Gurubuk ge ngilu keur ripuh mah. Ari ayeuna geus gablek pret. Leuh kalalaki kitu teh. Aya. Keur udut jelemana teh. Sahur. Oh, sahur sunahnya di akhir. Ibu baca dalam kitab, makanan yang dimakan ketika sahur apa? Yang mengandung air. Yang mengandung air. Masya Allah ya karim. Ternyata Islam itu sangat luar biasa.
Hah? Ibu mau tahu kitab Asyifa, ya kan? Itu berbicara tentang bagaimana makanan-makanan yang sehat. Ibu mau tahu makanan yang sehat? Satu, banyak buah. Watini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Satu, buah tin. Dua, buah zaitun. Tiga, kurma. Barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari akan terhindar dari penyakit kusta, lepra, sihir, dan guna-guna. Masya Allah ya Karim, luar biasa itu. Coba kembali kepada sunnah. Isuk-isuk teh kor. Nah, ya malain isuk-isuk teh kopi. Timpawe udud, udud. Korma, isuk-isuk teh, semangka, melon. Itu bagus bagi kopi hidung tong dikocek. Nyata tuh gableng salah kita teka beneran ya Allah. Dia omong engap aitan udud wae. Disaramku pamajikan ulah ngarokok molotot. Matak pamajikan teh begang da dipolototan wae. Hampurannya kanu baregang. Dipariksa ka bidan normal, dibawa ke posyandu teh aya panyawatan. Asaku penasaran, awak teh begang-begang teh. Dirongsen kan, masuk ruangan radiologi kan, hasil rongsen teh jelas gambar salaki keur molotot. Lain sareurik, dengekeun sia nu begang dengekeun. Rongsen isukan. Sahur yang mengandung air. Kenapa yang mengandung air? Agar paginya tidak dehidrasi, tidak kekurangan benernya pola makan ge diatur atuh ku Islam. Islam itu tinggi dan mulia, Masya Allah ya Karim. Makanan dong, buah-buahan, sayuran, benar tuh? Ya kan Ustadz juga harus berwawasan kesehatan. Makan sayur, buah sahur, brokoli, pan bagus kan? Make nog puyuh atuh kumaha we sing barisa masak. Ieu mah baju gonta-ganti. Saragam rupa-rupa. Ari pangabisa dadar nog. Kabisa. Tadina loba ting healing. Loba OTW tara di dapur. Ceplok nog hayo. Lain seri sia istighfar ya. Naon teh sing atuh. Variatif brokoli nya. Selera makan. Ieu mah coba saya tamanya imah gedong, mobil alus, ari sahur apal teu? SMS. Uninga SMS. Sarimi make sangu. Lain seri teh. Imah gedong, mobil alus, ari sahur, SMS. Sarimi make amit seueul atuh oce seueul sebal aing ngadoh gitu teh atuh naon we atuh masak-masak sayuran bener tuh. Kenapa Pak Kiai kita makan sayur? Kenapa kita perlu cairan? Karena tubuh ini punya hak dalam rangka menjaga hibdun nafsi, memelihara diri. Ya, tubuhnya punya hak untuk mendapatkan makanan yang halal, ya kan? Maksud halal yang toib. Anda baca toib dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir fi dilalil Quran, ai bil makna bergizi. Jadi kudu daek ngaji teh kitu kajian-kajian dalam tafsir Al-Misbah, dalam tafsir fi dilalil Quran, dalam tafsir Jalalain. Toib ai bil makna bergizi. Kenapa? Yang baik belum tentu bergizi, tapi kalau yang bergizi pasti kudu daek ngaji teh. Oh, kudu nu bergizi. Kenapa? 0 sampai 5 tahun DHA, DNA otak anak pengaruh oleh makanan agar tidak ada stunting. Dah, ieu Ustad apal. Kudu matun ya dinas kesehatan teh mere naon ka urang teh atunya. Bu, Ibu, keun bae urang mah teu boga geulang, teu boga emas, teu boga genggek, gizi anak diperhatikan. Ulah ieu mah emas loncom. Gengge loba, anting gining, budak daang jeung cai baso. Ya, lain serius teh. Cai baso we, cai baso. Matak budak teh loading teu naik-naik.
Aya da aya lah. Keur nyekel HP jelemana teh. Sahur ya. Beres orang teh sahur kudu ngobrol atau komunikasi dibangun dari hati ke hati. Udah bukan hanya sekedar materi. Naik naon imah, saimah, naik naon ranjang ranjang, tapi hati jauh. Hayo ini di arome ometelin ngobrol jeung salaki ngomong-ngomong HP we hayo. Ongko deket tapi jauh, ongko jauh tapi deket. Ari nu jauh disapa ku salaki sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Ari pamajikan nyese 2 jolang ya. Aya ada sebel aya kalalaki kitu teh. Paingan si eta mah balik di mana-mana teh. Hei, balik di mana-mana teh gura-giru si eta mah. KWC ngahapusan pesan. Hapus pesan sebelum pulang. Gen bae lah. Sanajan dihapus ke demi Allah, Allah Maha tahu apa yang ada dalam HTP-mu. Ayeuna teu bisa kabaca ku urang, nanti mah akan di print out apa yang kau tulis. Nya sing karunya atau sahur ngobrol nya, Pak. Aya naon? Alhamdulillahnya orang tengah laksanakeun saum pada tanggal 13, 14, 15 Hijriah di pertengahan bulan Islam asa gareunahnya awak teh. Ya memang begitu, hadis menjelaskan saum itu sehat karena tubuh juga punya hak untuk istirahat. Ulah ngageuy. Ini turun-urun atuh desa eta mah. Da beres di dieu rek kabararaso. Anu ayang miyamin. Nyata teureun-eureun eta mah ngabuis we hayo. Ieu ge perlu hak untuk istirahat ya. Paham enggak? Mah, sahur. Elingan we salaki, Pak Kulan. Aya nu ngomong cenah teu gaduh sarogena. Amit-amit, ari pas teh ditinggali nini. Aya ku kieu ngaji di dia ya. Karek saumur-umur ngaji model kieu. Cicing we cek urang mah tong ngomongnya. Silent eta, derek ka ngomong. Bangun aya maksud. Udah biarin lah. Nggak sesarbel. Sahur ngobrol. Pak, panggillah suami dengan panggilan yang disenangi. Karena dalam kitab Sulam haram memanggil anak, haram memanggil istri, haram memanggil suami dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena ya aibil makna harputi nida. Gitu. Ayah atuh da dina bab rumah tangga mah yayang, jiwa. Ngapa kan? Nggak apa-apa untuk keharmonisan rumah tangga kok. Tapi ari gerak-geros sesuai jeung saldo. Aduh. Pokoknya gitu we lah kumaha di dinya we. Ya, aya naon? Aya sahur atau insyaallah. Gimana perasaan enak? Teteh, sahurnya. Ayo membiasakan diri anak saum agar kita mendidiknya tidak instan karena perlu perjuangan dan doa. Siapkan generasi milenial yang berakhlak yang mulia. Saraum, alhamdulillah. Nah, tos gitu teh. Bapak jangan lupa sholat subuh berjamaah. Ini saya kajian tentang subuh. Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah awal waktu di masjid seperti melaksanakan sholat malam 1/3. Bayangkan itu hadisnya. Barang siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah, subuhnya berjamaah, dia seperti melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Tapi siapa yang tidak subuh berjamaah, yang isyanya tadi tidak berjamaah, tanpa uzur syar'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan, termasuk kelompok orang munafik. Dengikeun sian utara ka Masigita. Mana camat ka Masigi camat? Komo naib semua. Kepala KUA tuh ke masjid era atuh. Suruh suami ibu kemana? Bu, ibu tahu kan di berbagai literatur tentang keutamaan mandi sebelum subuh? Itu padilahnya besar ya. Karena ion-ionnya sangat pengaruh tubuh fresh. Mandi sebelum
salaki ibu mah mandi teh lamun aya kulian. Aya kulianana mani. Kulianna mah kewe jam 11. Ku teh geus nyaeta terus bau cucungu karak mandi. Mandi sebelum subuh itu sehat luar biasa. Dulu waktu saya pesantren di Manonjaya, itu kan dekat masjid aya kulah ajengan. Uningat teh ieu masjid pangkerna bumi uwa di palih dieu kulah mandi luar biasa di kulah. Eta kulah nage baheula mah ya Allah ya Karim nyata tuh kudu dicaritakeun mah. Warnana teh teu pugu di coklat lain, di hejo lain. Mani we pokona mah. Buduk teh lain bohong. Teu da kumaha tuh da ciri khasna kitu. Salap 88. Aya keneh. Salam baktos di abdi ah. Da kumaha tuh da kitu atuh. Mending ngajalar-jarna galar kobong teh inget keneh we nya. Pada ngasaan atuh jeung panasna eta salap 88. Bau geus teu kudu diomongkeun ya. Bu, mandi, bersiwak, sikat gigi, sunnah memakai wangi-wangian non alkohol. Nah cenah jangan make minyak wangi-wangian non alkohol. Nah urang kudu mandi, tembongkeun siarna agungna Islam. Islam itu sangat memperhatikan tentang nilai-nilai kebersihan. Baca atuh dina kitab Fathul Muin, baca dina kitab Safinatun Najah. Semua ahli fikih mengawali kitabnya fikih nih tentang bab toharoh. Sok deh sadayana kitab fikih mah jangannya bab jaga kebersihan. Mani nu baleunghar mah nambe tab atuh nu shower kitu. Ieu mah mani eta dikakeun ngelek ke caina teh. Shower teh nya nu baleunghar mah biasa-biasa mah biasa we di pancuran. Pancuran nya. Nah pancuran mah pan caina ngalirnya. Batu nyikat gigi ku odol, manehna mah ku kenteng. Matak soronoi kanang hayam teh beak dipake nyikat gigi. Batu imah make parabola, manehna mah paraseuneu. Ngelun isuk-isuk teh. Saya sahur ruhak kurung kene. Batu imah minimalis, manehna mah bilik hinis. Anu beunghar mah tutupkeun pantona teh gablek. Anu teu boga mah malaran. Teu cara nu beunghar euy gablek. Bukakeun dapurna koreng. Mas reuncem sodakoh 5.000. Eleh kene kudu biasa-biasa. Mandi. Ya, pakai baju yang terbaik, yang indah, yang bersih. Nah, fa innallaha hakun. Berhadapan dengan Allah lebih berhak daripada berhadapan dengan manusia. Warna putih, abyad, saubaini berlapis, pecina, sorbana, sinyangna, kudu kitu. Jadi lamun nek sare teh, meme sare teh siapkeun seperangkat alat salat teh di mana salaki kaburangan. Ge teu kaburangan-burangan teuing da geus aya. Ieu mah boro-boro nek sare teh. Bongkar-bongkar teh salaki weh. Manehna mah sare weh ngaguhar. Masak dadar enog. Ngaulaan salaki model kitu. Da kapungkur mah teh kitu disiapkeun, Pak, angkat ka masjid. Pergilah kita ke masjid, sunnahnya berjalan. Setiap langkah yang kita ayunkan dari rumah ke masjid, birahmatillah, mendapatkan rahmah dari Allah. Pulang kita dari masjid, wal magfirah, dihampura dosana, manya teu kabita. Betul nggak? Subuh berjamaah. Mau tahu ibu? 2 rakaat sampai sholat subuh demi Allah lebih baik, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Kau kejar dunia sampai mati-matian, tapi kau tidak pernah mengejar 2 rakaat sebelum subuh, padahal lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Demi omset, demi target, demi uang, demi saldo, demi aya kahayang, rela ninggalkeun 2 rakaat subuh 2 kali 2 rakaat sampai subuh. Tega. Dunia itu belum pasti. Tah nu geus puguh mah eta 2 rakaat meme subuh. Leuwih alus, leuwih hade tibatan dunia jeung eusinya. Suruh suami ke masjid. Naon deui sih jeung sagala aya tuh? Naon hayang naon deui teh? Hayang meuli helikopter?
meuli helikopter beak kenteng tatangga riweuh teh geus anu aya geus sok hayang naon dia hayang kapal persiar hah naik kuda gini ka mana atuh sok jelema teh keur ngaji mah muhun beres kitu deui we ayo ini teh salah kita kamas salat sunnah dulu Pak salat nah yang dimaksud dengan ahli sunnah wal jamaah ahli melaksanakan sunnah pan urang mah kudu tartib ahli sunnah salat sunnah tahiyatul masjid betul nggak salat sunnah 2 rakaat sameme salat subuh Masya Allah ya Karim ulah sok ngalain-lain nunya ulah nganya nu lain ari nu lain dunia dicari nya ari ibadah nunya di lain-lain sok berjamaah dagang jeung duha bekerja jeung berdoa usaha jeung usoli ka sawah bari ngamparkeun sajadah eta nu hade mah salat salah kita berjamaah luruskan rapatkan karena bagian dari kesempurnaan salat berjamaah Masya Allah ya Karim beres sholat uang tadiru sholat ibadah sholat menunggu sholat setelah sholat ari geus beres sholat tong balik cekolot baheula mah ulah sok ninggalkeun tali palantri pan urang mah ahli sunnah atuh wiridan di dia sami wiridan kenapa beres sholat membaca istighfar mau tahu ibu ari ibu beres sholat sok maca istighfar kan mau tahu nggak saya sampaikan hikmah kunaon ari beres sholat maca bilih dina waktu sholat bacaan orang kurang sampurna tilawah, tajwid, pasoha, makhraj, sifatul huruf disempurnakanlah dengan membaca luar biasanya eta menjelaskan anak luar biasa geus sholat istighfar tong baralik atuh tong baralik ieu ka mana ieu baralik ieu coba mobil boga usaha eukeur awak sehat nikmat mana lagi yang akan kau dustakan cocok teu ayeuna nu beunghar teu balik wiridan heula cocok bener teh taina nu balangsak rek naon balik eueuhna naon coba rek naon balik naon balik eueuhna naon batur wiridan udud aduh batur wiridan nu masjid si eta mah geus nyieun gudai teh tarik batur menang 2 rakaat si eta 2 gelas sel gablek salah kita ibu juga di rumah kan suaminya di masjid kan bari ngadaguan isra kan aksiru min tilawatil Quran perbanyak membaca Al-Quran 1 huruf 10 keberkahan yang akan memberikan pertolongan syafaat nanti di hari kiamat adalah pembacaan ayat-ayat suci jangan kau jadikan rumah sebagai kuburan. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan yang jauh dari ayat-ayat suci Al-Quran. Loba ngaji, loba komen. Loba baca sholawat, loba baca WA. Loba sodakoh, loba selfie. Tak ayeuna ge aya nu rek pesen puta foto mung lila mung urang mah ngajina sajam puta fotona setengah jam. Seragam ieu, grup ieu, kesang bobolokot. Ibu baca baca Al-Quran jangan lupa ada amalan yang hebat Pak Kiai zikir di pagi hari ya kan Anda baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pagi dan petang zikir dalam rangka mengingat diri kepada Allah senang susah kita zikir sehat sakit kita zikir kaya miskin kita ingat kepada ibu tadi imahnya salaki di masjid baca zikir pagi hari kan ada baca surah 1 ta'ud 2 ayat kursi 3 surah al-ikhlas 3 kali surah al-falaq 3 kali surah an-nas 3 kali kalau pagi asbahna kalau sore amsayna asbahna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya ya hayyu ya qayyum birahmatika astagis subhanallah wa bihamdihi 100 astagfirullah wa atubu ilaihi 100
Allahumma apini fi badani, Allahumma apini fi sam'i, Allahumma apini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta 3 kali, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqab. Nusok maca mah apa? Nutara maca hulang-hulang. Lain serius saya sekolah sih. Ulang-ulang sih mah. Ada tuh ulang-ulang gitu teh. Batur baca zikir di pagi hari, musnyeun status. Awali aktivitas dengan kebaikan. Ari manehna teu wiridana. Ya, saya teh lain nyeun status we sia mah. Awali aktivitas dengan kebaikan. Orang lain sudah zikir, orang lain sudah sunat isyraq, orang lain sudah zikir. Nyeun status. Salah kita balik Timas. Sudah beres kan? Nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. La tadkhulu qabla salam. Jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Ulah ari ka imah batur assalamualaikum, ari ka imah sorangan. Itu salah. Ku di sana kan fil amar wa fa'ihu antum al amar al uslul wujub. Jaga diri, jaga anak, jaga istri dari bara api siksa neraka. Ulah ka batur maca salam, ari ka imah sorangan. Bulu sajiga ka kanang hayam. Sarwana ibu-ibu tah. Ibu kalau pulang ngaji baca salam. Assalamualaikum. Ustaz, suami saya nggak ada, anak saya sekolah, baca salam. Kenapa? Malaikat-malaikat Allah yang akan menjawab salam. Mau rugi, mau. Assalamualaikum. Yo mau balik ngaji, balik buludan, balik kerajaban. Beres ngaji tuh. Pantau bungblong. Hayam marodol. Ucing ngahakan tongkol. Bayu suri sadenge. Sekolot gitu. Patak seurik heueuh teteh. Pokoknya aya balik ngaji amok-amokan pantau bunglong. Ngakun sakudung ge pabalatok. Cek salakina teh balik ngaji jadi error. Hei, berjamaah ya. Tadi subuh berjamaah. Awas. Masih kita ini teh aralus, tinggali masih kita aralus marewa running tag. Running tag merekan. Benar tuh, AC, gararaya, benar. Tarik ieu karpet arah rempuk. Mana atuh eusina? Baheula mah masih kita teh kieu ku palupuh. Ku papan, ku jengjeng, imaroh, idaroh, riayah demi Allah makmur. Baheula mah masih kita parinu. Beres salat ke careurik lain emut ka dosa irung kacepet palupuh. Aduh. Masjid pada bagus. Mana isinya, betul nggak? Maghrib tilu jajar, benar? Mun Persib teu main. Persib main tiluan ngajajar. Lain kumaha ieu teh ajengan eleh wae euy aduh aing. Kemari eleh 2 hiji. Eta salat Isya Persib main geus soak eueuh. Aduh ya Allah ya kali jelema teh kamaran. Pas balik teh Persib main. Cuk urang teh lain nga-WA tuh. Atuh juga pernah biru atuh ah. Sumping caroge. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da keur puasa teh nya. Genah. Lamun teu puasa ye hari-hari biasa suami pulang dari masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan ka salaki teh. Aduh. Bagja boga pamajikan garwa model kitu mah. Osok salaki balik ti masjid cium tangan. Boro-boro. Lebaran ge henteu cium tangan teh lamun dipangmeulikeun baju sia teh mah ngutruk ke batur ngutruk
tuh tinggali batur macam atas nage Hermes. Ada kan Hermes 400 juta Bu Haji di Grand Indonesia. Tong meuli dengekeun mahal. Prada aya Prada, Gucci, nu ori aya di Bandung. Mahal teteh. Urang matas ieu we lah nu aya. Da sanajan mahal kita anger we tungtung nama wadah snack. Sumping Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya kunineng sepuh kapungkur mangupam makan jadi caroge buruk-buruk ke papan jati hade goreng salaki sorangan menepuk air didulang terpecik muka sendiri. Apalah artinya emas intan dan permata tanpa kehadiranmu di sisiku. Baheula mah awewe teh kitu ka salaki teh sor cai Pak bilih bade tuang kulu wasrobu wala tusrifu makan minum tapi satu catatan tidak boleh berlebihan. Wih dielingan sing karunya ya ka tukang tani hayang jadi pare teh sabaraha bulan dalam rangka mensyukuri karunia Allah menghargai jasa petani makanan dihabiskan tuh gitu. Song baheula mah istri kapungkur mah dah kapungkur mah ajengan sakola teh SR-nya aya nu tamat aya nu teu. Adab ilmu beda, adab etika akhlak luar biasa. Tuh, Pak, tuang angen kacang nya. Hebatna luar biasa diasong-asong teh. Tak kitu salaki bade tuang teh, mangga ieu leuteunana, ieu kacangna, senok garpuhna, payunan, ibu punten caroge bade tuang teh. Ieu masalah kirek dahar teh kalaka di WA. Nogna na kulkas. Mamah lagi senam, wah, dengekeun sia tukang senam, lain sorry sia salah kirek dahar teh di WA, nogna na kulkas, mamah lagi senam, atuh salah kita nyeplok nog teh sorangan, mana nama keur kekesangan, aing ngeboga pamajikan gitu asa kuka belejog dah. Aya da jelema teh aya weh. Cicing ulang-ulang. Padahal hatena mah ngomong teh aku banget gitu loh. Hampuranya. Hampura ya Allah. Jeung ngaji teh asa geunaheun nya. Pas wae. Tuang payunannya. Bu. Ibu. Sanajan cai teh anu kamari tapi kalau yang bikin istri yang membikin istri anu masihkeun istri diminum oleh suami terasa strawberry. Sanajan make madu make susu lamun numikeun pembantu tolong didengar terasa empedu. Jangan begitu, jangan sama si bibi, jangan sama pembantu, sama istri dong. Beda ini mah kedekatan suami. Gitu. Luar biasa. Tos teh tuang ngobrol. Pak, aya naon? Dalam rangka menyempurnakan ikhtiar dari rezeki mah sudah tertakar tidak mungkin tertukar. Sok atuh bapak badai usaha, mak mah bapak rek ka toko. Tah, ieu istri nu soleha. Lamun salaki dagang urang duha. Lamun salaki bekerja ka kantor istrinya berdoa. Mun salaki usaha pamajikan usoli, sang istri suami bersinergi dalam rangka menggapai ridho ilahi, dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah. Eta salaki istri nu hade mah. Ieu mah salaki gawe, salaki damel, pamajikanana momotoran we momotoran. Make kacamata hidung. Aduh, cengdem, goceng adem. Yuh, ai salaki eueuh teh cicing. Mus salaki eueuh naik odong-odong warawiri sebel aing mah kanu kitu teh cicing ai salaki eueuh teh coba warawiri dogidi. Hei, suami ibu kan pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Heuh da minggu ge ka sawah sia eta mah teu apal minggu teu apal tanggal merah. Pokoknya mah suami ibu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal lelah, suami ibu pejuang rupiah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Tolong dong dihargai jasanya sang suami.
Banyak suami yang meneteskan air mata dan keringat untuk mencukupi hajat hidup anak dan istri. Sing ngarti nu dibelaan nana. Mulai masalah dagang, pamajikan ngariung di Bang Emok. Hancur rumah tangga kitu mah rungkad atuh rungkad. Masalah dagang ngariung di Bang Emok. Aku berjanji. Hancur ya mah, hancur ya mah. Hancur rumah tangga kieu mah hancur. Hah? Kumaha? Cenah ajengan ning apal. Hei, bukan pengalaman, pengamatan. Sok ngalawan teh. Sebel sudah. Bu, urang mah daripada ruang riung ngarumping ngomongkeun batur eueuh mangpaatna eueuh paedahna nya mending deketkeun ka Allah bener. Tak dengekeun sok ruang riung ngarumping ngomongkeun batur. Ieu mah salaki dagang, salaki damel ngarariung arudunan nyeun sebelah. Bari ngomongkeun batur. Jeung ayeuna teh Bu Haji kieu nya loba jelema anu gering mikiran batur ayeuna teh. Bener ayeuna teh loba jelema anu gering mikiran ari keur ngaji teh ngaji we tingali kiai jaman ningali leungeun batur. Disikuan masna cenah. Ceuk nu disiku teh lain emas duble. Ceuk anu disuk anu nu katilu teh ngomong, "Ye duble mah sok budug." Naik duble rek emaskeun we nya. Jadi kitu syirik teh tanda tak mampu. Mampu mah meuli atuh emas. Komen lelit mas. Amit aing. Oh, loba jelema anu gering mikiran batur. Tatangga meuli Pajero, di dinya meuli Panadol. Leng. Lieur. Batur naik mobil anyar, di dinya naik ambulan. Cuk tatangana teh sanu gering teuing ting ngadadak. Pas di rongsen teh ka rumah sakit gambar mobil. Loba nu kitu amit-amit. Loba nu sirik. Ceuk urang mah meuli atuh nya. Amit-amit. Ai teu boga mah nya cicing atuh. Lain komen. Batur meuli parabola, di dinya meuli paramik. Batur meuli kulkas asup angin. Dikorok teh ku salaki Bu Haji teu beureum. Kalau kagamar kulkas. Cek salakina teh nah ieu tongong jadi 2 pintu. Bu, lamun salaki dagang duha, salaki usaha usolli, salaki ka sawah amparkeun sajadah, jaga marwah keluarga, paaksiru doa seueurkeun ngadoa. Haram perempuan memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami bisa jadi fitnah. Itu make mau kena we nya tada kudu nama salaki teh surti. Coba atuh pangmeulikeun mu kena anu bordel teh nya. Heeh. Ih, eta di Tanah Abang aya eta. Pan ti dieu nya anu Bu Haji di 2.800.000 di bordel teh geuningan. Atuh sakali-kali mah nya nu 2.800.000 anu aya tas-tasan teh sutra Bu Haji bordelna teh lembut. Ieu mah kumaha tuh da gablek salaki teh tara mangmeulikeun mukena. Mukena teh sakali we basa kawin. Jadi kumahanya boga salaki teh lah ya Allah ya Karim. Da kuduna mah atuh pamajikan teh pangmeulikeun tiung batan strap. Ada kan batan strap 700.000 teh. Denai aya denai 245. Joya aya Elzata, Dauki, Nibras, Umama. Jadi poe Senin Salasa Rebo Kemis teh ganti-ganti. Ieu mah lain gablek duit teh salaki ngan nguseup. Mana sia tukang nguseup? Meuli tiung sia teh. Gablek duit teh ngan nguseup. Bener. Aya teu nguseup di imah cicing, mulian manuk teh mulian manuk.
Ari manuk di manian, pamajikan gering mah diantep. Manuk mah make apel, pamajikan daang jeung dorok-dok. Sora manuk alus, sora pamajikan ngagerek. Lain sorry saya dengeng seuseun mulian manuk. Mulian manuk teh mulian manuk. Aya nu kitu. Oh eta teh salaki oco. Atuh sakali-kali pamajikan teh nya nitah geulis ka pamajikan, bere atuh wedakna pangmeulikeun MS Glow. MS Glow ya. Wardah, Mustika Ratu, Garnier, Olay, pon aya pon anu beureum 3 genep nu koneng 28. Ieu mah si eta mah boga duit teh lain meuli wedak, naon cing? Mulian jujur. Jujur 8. Pemajikan belak wedakna nya teh atuh. Soat ah. Keun bae saripo haji ge. Sakitu ge lumayan daripada henteu-henteu teuing. Eta ge resiko dapur di susu sesa. Ya rek kitu wae hirup teh di dinya teh. Cia tuh pamajikan teh ajak sakali-kali healing, bener teu? Tadabur nyewa hotel bintang 4, bintang 5 teu karasa. Ya masa popoe teh bintang 7 we leuneng aing mah. Jadi teu beneran. Duha pan doa salat duha teh kieu ye. Allahumma in kana rizqi fis samai, ya Allah kalau memang rezeki di langit turun rezeki, bukan duit, bukan materi. Apa Pak Kiai? Anaknya pintar. Budak masantren di Salopa, budak masantren di Haur Kuning, budak masantren di Cipasung, budak masantren di Manonjaya. Allahumma in kana rizqi fis samai, ya Allah kalau memang rezeki di langit turunkan. Bapakna tukang tani budak apal Imriti, bapak tukang tani budak apal Kailani, bapak tukang tani anak juara MTQ, bapak tukang tani anak juara musabaqah qiraatul kutub, lomba baca kitab geuning kahiji. Tah eta teh rezeki anak pintar teh, bukan hanya duit. Lain emprak duha manena. Emprak duha henteu. Batur duha kalaka make pelembab. Pelembab. Duha acan geus make masker. Pemutih. Halis bea kahebos ku open. Amin. Pak Naib, rizki bukan hanya sekedar materi, betul nggak Pak Kiai? Anak sehat, rizki. Anak soleh, anak soleha, berbakti ke orang tua, berprestasi, memiliki pasangan hidup yang menyenangkan, sehat. Mau dipikir teh duit sih mah. Hei, tak duit tapi pabelit saya jeung penyakit arek mah. Hayang teuing aing mah. Duit loba segala ulah. Sangu teu meunang loba ting diabet. Sawah lega nu diadaang sakil. Elek kene ku tukang macuana nagalengan jeung beuleum japu mantap. Beak 2 boboko. Nu boga sawah mah sakil. Udah diabet. Daging ulah kolesterol. Hehejoan asam urat. Es campur radang tenggorokan. Nah nu didaang naon? Unur. Anu aya di kolong. Ulah kitu sia Naib awas. Duit loba lu didaang unur. Apal unur teh? Kapan eta teh obat diabetes? Mung aing teh rayang sing ditarabikeun. Urang mah kajen beunghar bari sehat soleh. Duha ya duh. Hei. Bu. Ibu, rizki bukan hanya sekedar materi, tapi tenang hati Riz, awak sehat Riz, daek ibadah Riz. Tah eta duit tek naon tuh tingali. Koruptor. Duitna loba pabelit di penjara. Imah lega teu kaeusian. Urang mah imah leutik teh. Hikmahna imah leutik teh adek wae. Beres di WC adek genah imah leutik mah tak anakna teh sok laloba jengan
Mah gede rek naon aya di penjara mah. Bu, mau paham? Rizki untuk hidup demi Allah cukup. Yang tidak cukup untuk gaya hidup. Anda punya tukin, Anda punya lauk pauk, Anda punya remon. Dengerin, rizkinya cukup untuk hidup. Yang tidak cukup untuk gaya hidup. Lebih baik kita ke kantor jalan kaki mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Suami ibu tangannya kotor, tidak apa-apa, yang penting rizkinya bersih. Daripada tangannya bersih tapi rizkinya kotor. Mending kene dagang kalemur batur, mending kene dagang usaha ngabordel ngajait halal daripada beunghar ngadepo. Depo we depo. Ngadepo we top up dana. Ayo we pagawean masang slot. Gablak duit micet. Jablay online. Nah kitu wae hirup teh. Ibu-ibu baru sampai duha ya? Nah, mohon maaf tidak semua saya terangkan karena ini adalah strategi pemasaran. Maksudnya saya kata dokter tidak boleh kecapean. Punten Bu Haji mualami da sahur dokter jangan telat makan. Abdi mah punten Bu Haji sahur dokter, abdi teh tidak boleh telat makan dan tidak boleh kecapean. Rupina sakit we nya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.